Sampurasun Baraya Sunda, Wilujeng Sumping, Mugia Baraya sadayana salawasna dipaparin kasehatan sarta kabarokahan dina sagala kegiatan. Dina ieu kasempetan, simkuring sapara kanca baris medar hiji materi anu penting dina widang sastra Sunda, nyaeta sisindiran bagean rarakitana. Kukituna, gas urang tonton sing gemet. Pamugi materi anu dipidangkeun tiasa janten ilmu anu manfaat pikeun baraya sadayana. Sisindiran nyaeta karya sastra wangun puisi atawa ugeran nu ditulis kalawan kreatif, diwangun ku cangkang jeung eusi sarta diwengku ku pada atawa bait jeung pada lisan atawa baris. Unggal pada lisan ilaharna diwangun ku 8 engang atawa suku kata. Tujuanana pikeun nepikeun eusi hate, pikiran atawa pamaksudan ka jalma sejen bari henteu togmol tea. Nu dipiharep sangkan eusi omongan teh katarimana henteu mata kasigeng atawa nyeri hate. Dina buku Sisindiran karya R.E. Bratakusuma jeung Mas Adinata nyebutkeun yen sisindiran teh dipasing-pasing jadi 3 rupa, nyaeta paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan. Eta sisindiran nu 3 teh tangtu beda wanguna tur papada miboga ciri nu mandiri. Watek sisindiran, wangun sisindiran dina pedaran di luhur, dipasing-pasing jadi 3 bagian, paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan. Mun ditilik tina watek atawa sifat eusina, sisindiran miboga 3 watek nyaeta piwuruk atawa ngawurukan atawa mapatahan, silih asih atawa asmara, jeung sesebret atawa banyol atawa heureuy. Rarakitan asal kecapna tina rakit, sabangsa alat transportasi di cai. Dijieuna tina awi, ari wangun rakit teh papak di lebah puhuna. Katungtungna mah sakapeung sok rada regolo bae. Demi maksud sisindiran rarakitan nu diharip-haripkeun kana wangunan rakit teh, beda dina sisindiran rarakitan mah aya kesan papak lebah puhuna. Tah, salajeng nama hayu urang titenan contoh-contoh rarakitan. Anu kahiji, saur saha batik mirah sok atuh geura artosan, saur saha abdi narah sok atuh geura tarosan. Nah, upama nilih kana rumpaka rarakitan di luhur, eta dina awal kecap anu kahiji tiasa katiten yen vokalna teh abe-abe jadi henteu hiji atanapi henteu sasora atau teu savokalna teu sarua. Nah, beda deui jeung contoh nu kadua nyaeta kamana nalikeun kincir kadinya kapupudunan, kamana ngaitkeun pikir kadinya kanu miheman. Tah, katawis aya bebedana. Beda jeung rarakitan anu mimiti, dina rarakitan nu bieu mah lebah puhuna teh mani papak pisan. Pada ngagunakeun kecap ka. Eta sababna rarakitan nu bieu mah miboga rumus a a a a. Sedengkeun rarakitan anu kahiji mah eta miboga rumus a b a b. Kitu wae anu kapihatur, hapunten bilih seueur kalepatan. Mangga bilih aya nu bade naros atawa anu masihan saran, serat wae dina kolom komentar. Hatur nuhun kana perhatosanana, tepang deui dina video salajengna. Dadah.